Mangsa alam dina waktu harita beberang. Harita si Bayu jeung Wulandari keur lempang. Posisina harita aya di peleuweungan. Si Bayu cacamuilan harita barang dahar ngadahar kue anu dibikeun ku Wulandari. Wulandari kesarua harita ngadahar kue anu memang tita tadi keneh ge dibawa ku manehanana. Wulandari ngamaksud rek ngaracun ka si Bayu. Dina eta kue teh memang geus aya aracunan. Dina waktu harita mah memang can aya reaksi. Can aya karasana ku si Bayu. Biasa-biasa be manehanana lempang bari jeung luak lieu kapeung mah sok ngaretan ka Wulandari. Wulandari mangrupakeun wanoja anu geulisna kawanti-wanti endahna ka bina-bina. Ngan hanya kalna teh Wulandari teh termasuk anakna Jayapati mangrupakeun jalma atawa Jawarati golongan hideung anu talengesna teu aya ras-rasan. Bekidilah duanana harita beki ngajauhan we ti lemur panah, beki ngadeketan ka lemur cangkrem. Dina waktu keur lumampah, harita aya dua cirim anu ngahalangan kana pengkahna si Bayu jeung Wulandari. Jeleng-jeleng kalayang. Dua cirim teh harita kakalayangan malahan mah lumpat di Jomantara. Jadi oge harita ngacumpalikeun badana di Jomantara curalit. Harita dua cirim teh pancun nangtung. Ilmu kanuraganana memang luar biasa karasa ku si Bayu jeung Wulandari oge. Ilmu ngaringankeun tubuhna teh hebat pisan. Kalakai garing anu katincak oge teu kadenge saeutik-eutik acan dina pada hampangna badan eta jalma. Tetela eta jalma teh nu hiji si Kodar si Dudukui sakti. Manehanana make Dudukui cetok ka mana-mana oge. Henteu ari gede-gede mah Dudukuina teh biasa bae. Bejeuna sakitu mah. Anu kadua namanya teh si Udala si Rante Api. Si Udala sok mawa rante melit dina beheungna. Anu hiji deui mah dina leungeun katuhna. Manehanana mawa rante teh dua nyata dina beheung jeung dina leungeun katuhna. Kadatangan dua cirim harita nu pancun nangtung di hareupeun si Bayu jeung Wulandari. Ngageetkeun sabenerna mah pikeun si Bayu jeung Wulandari. Ok si Bayu harita. Aduh saha teh aya kesana teh ye. Geninganan ngahalangan kana jajalaneun kuring nya ye. Coba kenalkeun diri heula saha atuh saha. Supaya wano sok saha tuh. Dewek anu katelah si Godar si Dudukui sakti ngajak menggatan jalan Andika Bayu lantaran boga pancen ti Jayapati sangkan maragatkeun nyawa ilaing. Aduh. Nah, geuningan buat kitu teh. Buat teh maragatkeun nyawa, memang na bisa didinya maragatkeun nyawa kuring. Anu bisa maragatkeun nyawa mah eta nyambut nyawa mangan saukur pangeran. Jelema mangan saukur boga kahayang be. Sok sanajan beuheung geus ngagulutuk oge ari ceuk pangeran teu paeh menyewal paeh atuh. Atawa bisa bae teu dikukumaha ngan saukur dipelong oge bisa bae aya jalma anu langsung kekolepak paeh be. Pan bisa bae kitu. Tetela sakumaha ceritaan Jayapati bener-bener euy. Sia mah bangkawarah pisan Bayu. Ngalawan jeung ngalawan we cumarita teh. Malikeun jeung malikeun be mun ngomong teh. Bener-bener emang udahlah euy. Ulah diantepkeun jalma kieu mah. Kudu langsung diparagatkeun nyawada. Bener pisan euy, Udar. Si Bayu memang kudu jadi santapan rantai dewek kieu ye. Rantai dewek geus haus kana darah. Rantai dewek geus lila ieu teu nguyup. Getih jelema. Mangkaning ieu mah jelmana beda. Wah, cigana mah ieu rantai teh bakal makin gagah sakti mah yo. Benar euy. Dudukui dewek oge sarua yang geus lila tengahakan kana korban ieu. Cigana mah ayeuna bakal nguyup
bakal ngahakan getih, bakal nguyup getih ha. Pokoknya bakal bege bakal dihakan kudu ku isak di deui. Wulandari anu teu tadi nyaksian pok harita. Sebenarnya ari maneh teh sate ieu teh ha? Di tita aku si bapak ieu teh Jayapati atau lain itu? Benar pisan Nyai. Jayapati kula dua ente memang ditita. Cenah cek Jayapati mah sakalian be cenah ajakan Wulandari sangkan bisa balik. Engke bakal dijadikeun salaki akang, pamajikan akang cenah kitu. Wulandari harita ngareret ka si Bayu anu direret harita nyerenge seuri. Asa kurang cocok anu geulis barengan jeung anu kieu mah ieu asa beda ieu teu teu cocok ah. Cocokna ge Wulandari mah jeung kuring. Tuh tempo we. Sarasikan. Anu kasep mah kudu jeung nu geulis. Ulah ieu mah nu goreng patu jeung nu geulis ya teu meureun mah cocok atuh. Panganten teh jadi terseru, terame atuh. Daeta masih kodar harita menikeun karep kena kerai pias. Para manu wajahna ayeuna mah jadi beremlir besi atah beuleum lantaran keseleun ka si Bayu cumaritana samodal kitu ngahina ka dirina. Bangkawara jigya. Bener-bener kudu modar mun kitu carana mah. Urang serang euy udahlah euy. Eun we keula. Nu kieu mah memang kudu dibere. Berep nu kieu mah kudu dibere pangwarah anu kieu mah. Iya. Curilat. Harita si Kodar langsung ngacurat tingkah hantam kana dada nak si Bayu. Si Bayu dan waktu harita ngageserkeun suku kencana ka tukang. Sedangkan dengan katuna harita langsung mapag kana perep katuna si Kodar. Baturokan dua kekuatan harita ngeliwatan lengan katuna masing-masing. Harita si Kodar ngagoak mundur ke tukang. Yuk das. Wow. Cari ceg. Dalik deg. Harita si Kodar ngadalik deg mundur ke tukang. Kodar harita kaget lantaran teu nyangka akarasa geprakan oge manehanana ngarasa anyeri anu pohara. Lengan katuhuna harita jadi sing siremeun lantaran bantrok jeung lengan katuhna si Bayu. Edena deh akara oge sakali mindona geuning ajigan nu kaget kitu eta. Atawa sing siremeun atawa potong. Ieu mah kakara ge sageprakan geuningan kitu ulah kitu terame atuh tarungna. Darkeun deui maju darkeun deui. Setan sia. Bener-bener ieu kunyuk ya. Macam-macam pisan ka dewek ya. Ya, culimat. Harita sikular narajang di bae. Perep kanca, perep katoh menikeun ka sing salabar, kana dada, kana careham, kana ika burung. Wah, kana naon bae anu penting mah asal kena we kana badan si Bayu. Tapi tata gerak si Bayu memang luar biasa. Kecepatan gerakanna memang moal katuturkeun ku panonna si Kodar lantaran kacira cepatna. Kolepat keplos. Serobuk kolepat plos. Kilag plos. Kang muruning kebenangan ku perep jeung sukuna. Noel ieu mah moal nepikeun ka katoel si Bayu mah lantaran papalecetan gerakanna estu gancang pisan. Wulandari anu teu tadi nyaksian menikeun ka colohok we kacepatan gerakan si Bayu ayeuna mah leuwih pinunjul tinimang samemehna dina waktu tarung jeung Jayapati mah teu kitu. Atawa dina waktu bebarengan jeung manehanana mah nyatana di lembur panah teh teu kitu. Tapi ayeuna mah papalecetan eta menikeun ka cepet nakaranan. Nyaho-nyaho harita si Kodar ngagurowok sabadana harita disindrek tarangna ku si Bayu. Cacakan disindrek ngagurowok komo lamun teu mah ditampiling. Sauk yuk kilek bos. Yuk batrak. Dalik deg. Si Kodar harita ngedalik deg aya kana 5 lengkahna. Sabada disentrek ku leungeun katuhuna.
puja jangkung ramu lengan katuna si Bayu. Eta tarang si Godar teh menikeun ka bencenur jika nu bisul bae lantaran nyerieun jeung disinterkan ge lain sinterkan biasa ngagunakeun tenaga lapis. Si Udala nempel kitu harita jadi penasaran celeng harita asup ka pakalangan tarung teu asa-asa harita rantai anu aya dina leungeunna teh dipuih-puih wer siap harita dibabukeun maksudna menek mabukeun sirahna si Bayu. Tapi siap eta rantai teh langsung ditewak ku leungeun kenca anak si Bayu. Ogoe si Udala harita kaget lantaran rantena harita mah ditewak ku leungeun kencana si Bayu. Kenyat harita ku si Bayu dikenyat dipodol harita ku leungeun kencana. Atuh pogoe si Udala kaget lantaran gerakan si Bayu teh gancang jeung tanagana ge menikeun karosa. Atuh kalayang kirim si Udala teh ngalayang harita. Dina waktu si Udala harita ngalayang peureup katuna mah harita nyalbar uli alat teh nyatana dadana si Bayu. Tapi oro kaya kecepatan gerakan si Bayu lebih cepat ini mang manehanana nyatana si Udala. Nyaho-nyaho harita peureup katuhuna si Bayu kena pisan harita kana gadona si Udala anu keur ngalayang di jomantara dibodol ku manehanana. Sok hiu copet. Aduh. Kedabot. Si Udala harita mebet kana taneuh nyuk suruk harita kana taneuh mangkaning eta taneuh teh teuas. Ya Wulandari napok itu harita suka jeung bunga tetelah si Bayu selain si Bayu teh kasep tapi gagahna luar biasa. Dina jero hate Wulandari mah ngarasa nyakal lantaran si Bayu teh geus dibere kue anu eusina teh nyatana racun teh anu jadi bapana. Mangkani ngarata eta reaksina teh sajam nepikeun ka 2 jam. Jika nama sakedeung dige bakal aya reaksina ka si Bayu. Si Udala harita buru-buru ngunil hudang. Si Godar dina waktu harita pancuh nangtung. Jeleng harita si Udala teh mundur. Serapat harita si Godar mabetkeun dudukui saktina menikeun ka nyelabar kana badan si Bayu. Si Bayu dina waktu harita ngagunakeun elmuna nyatana nahan kana kakuatan eta dudukui. Atuh dudukui teh jadi kakalayangan we sakedeung ka si Bayu ngalayang di ka si Godar gitu jeung kitu we silih dorong tenaga lapis memang teu katempo tapi kakuatan nama karasa ku masing-masing lawana. Nganu antuk nama kulantaran rosana kakuatan eta dudukui teh harita langsung ngebedag di jomantara langsung kahuruan cerger repet harita langsung kahuruan. Eta dudukui teh kakalayangan paring jeung kahuruan saterus nama harita kepluk we ragrag di deketeun Wulandari. Si Godar harita menikeun ka molotot lantaran manehanana asa teu percaya kana paninjona. Yang kakuatan manehanana ge bisa dielehkeun geuninganan ku si Bayu. Ku kitu teh mah si Bayu mangrupakeun jawara anu pinunjul. Si Godar jadi cancaya kana dirina. Kemampuan silat selila ieu anu geus dicangking anu geus diajarkeun ku guruna ka mainana jadi tak percaya diri. Ya gitu kene si Udala dina waktu harita sok sajan kakara manehana teh narajang sakali tapi geus namru geus rubuh. Manehana jadi cancaya jadi tak percaya kana kemampuan dirina. Aduh jika nama orang kudu ini teh mah euy Godar. Nah bet ini ya mal mampu euy. Kemampuan silatna ieu jelema teh memang luar biasa. Wayahna we atuh. Urang kabur urang edit. Mun sia dek edit mah jor kitu Udala. Aing mah moal edit moal. Mun teu mah can ngarupuhkeun ieu jelema. Ulah kitu Kang. Urang teh ulah sombong Kang. Geus pogo ieu budak teh sakti. Jadi moal bisa dielehkeun moal Kang. Geus atuh tong diskusi wae dek narajang mata rajang we atuh kuduaan. Kita tadi pan narajang teh sorangan-sorangan, ayeuna masuk kuduaan we atuh. Nah kudu diskusi papasiaan. Murek ini nya jung atuh gerak indit. Kalahkeun kakek kituan geuninganan. Si Godar jeung si Udala harita silih teuteup silih reret.
Sok padahal manehna teh cuma rita teh lalaunan tapi geuningan kadenge ku si Bayu. Hei Godar, kuring nek tumanya ya Ari Jayapati tadi aya. Aya Jayapati mah. Sehat Jayapati na. Sehat tegering-gering acan Jayapati mah. Biasa bae tadi ge ngobrol jeung dewek yang sudah lah jeung murid-muridna. Nah kumaha gitu Bayu. Berarti nyai bohongnya. Berarti nyai teh bohong ngabohongan ka kuring atuh meurinan. Itu Jayapati aya. Jangan tegering deui. Si Bayu harita cumarita jeung Wulandari. Atuh pogoe Wulandari na waktu harita ngagebeg ngarenjag lantaran rahasiana kabongkar. Wulandari geus bohong ka si Bayu. Wulandari harita ngeluk tungkul ngarumasakeun diri yen manehanana teh nipu ka si Bayu. Atuh kejaran nama nyai teh geus nipu ka Akang. Padahal mah tong kitu. Mun teh mah hayang panggih mandir we panggih. Mun hayang ngajakan ulin mah nyakeun bae da moal ku kumaha atuh ku Akang oge. Tapi ari geus bohong kieu mah moal we moal ka itu. Jung we ka itu jah. Balik jeung si Kodar jeung si Udala ka itu. Nyai mah. Lantaran Akang geus teu percaya ka nyai jeung ka itulah. Ini tuh ini. Si Bayu dina waktu harita balikeun badana keseleun ka Wulandari. Wulandari dititah balik jeung si Godar katut si Udala. Sangat kita masih Bayu teh leumpang ngajauhan eta patempatan anu dijugjug teh nyatana lemur pana. Si Godar jeung si Udala kalakeun kacolohok we bengong can ngartieun manehanana mah. Wulandari dina waktu harita ngarasa sedih lantaran jalma nepi ka cintana bet kitu geuningan ka manehanana bet jadi amekeun. Jeung di Wulandari teh geus mere ramuan racun teh kana dahareun anu geus didahar ku si Bayu. Kakara oge harita si Bayu teh leumpang aya kana 15 meterna. Ujug-ujug gedabut harita Wulandari anu ujug-ujug naon ngagoler harita pingsan atawa kapiuhan. Ngagedebutna si Wulandari kana taneuh kadengieun harita ku si Bayu langsung harita direret. Breh teh memang Wulandari harita keur ngacongkeung we nang karak bengkang. Si Kodar si Udala ge can ngartieun rungah ringeuh we duanana. Nempok kitu si Bayu harita kaget buru-buru harita lompat ngadeukeutan ka Wulandari. Langsung harita dirampaan. Urat dina beheungna, uratna dina dirampaan. Dina leungeunna sarua dirampaan. Tetela Wulandari teh dina kayaan anu ripuh. Jantungna kaketeganana teh gancang. Ratugna teh ratug si jantung teh deg-deganna teh menikeun ka gancang. Si Bayu apaleun yen hal eta teh bisa bae kakeunaan kunaon ku racun. Racun anu can dikanyahokeun racun naon. Si Bayu dina waktu harita nyalurkeun tanaga lapisna ka Wulandari sangkan bisa ngaluarkeun racun anu aya dina dadana, anu aya dina badana. Ya kulantaran si Bayu geus pernah diajar ngeunaan cara ngaluarkeun racun. Ari tau ge Wulandari teh ngaluarkeun getih menikeun ka kimpol jeung dimenikeun ka hideung eta getih teh. Si Kodar jeung si Udala anu tita tadi pancu nangtung harita dititah neangan cai ku si Bayu. Nya kulantaran sieun si Kodar langsung we harita ngajurulat neangan cai. Manehanana ikhtiar sangkan bisa nyelametkeun Wulandari. Trila oge si Kodar teh balik deui barejing mawa cai dina daun cau. Dina daun talus. Ya sabada kitu mah eta cai teh dibikeun ka si Bayu. Sabadana dibikeun mah ditampanan saterusna mah harita diinumkeun ka Nyi Wulandari. Ku si Bayu ditarekan be sangkan buru-buru Wulandari teh cager. Tetela para kaum dangu, kue anu dibikeun ka si Bayu teh salah. Ulantaran eta kue teh rupana akur sarupa warnana akur kabehanana ge kitu akur mun teh mah bodas-bodas kabehanana. Wulandari teh
salah nyokot kue. Da kulantaran geus pacampur teh Wulandari ke jadi bingung sebenarnya manha eta teh kue teh bener kue anu aya racun anu dibikeun ka si Bayu teh atawa kue anu aya dina leungeuna. Tetela kue anu dibere ku si dibikeun ka si Bayu mah eueuh racunan. Anu didahar ku manehanana geuninganan anu aya racunan mah. Jadi eta racun teh malika sorangan niat goreng tetela ku pangeran oge dibikeunna teh ka nu boga niatna. Wulandari masih kene can sadar harita sok sanajan saeutik-saeutik harita diberi cai ku si Bayu. Terus harita teh ditarekahan. Si Kodar jeung si Uda lagi cicing we didinya harita mantuan sabisa-bisa ka si Bayu. Ya kulantaran si Bayu tetap tenang dina sikapna jeung di manehanana mah geus boga pengalaman. Jadi teu aneh dina waktu aya kena sak jam satengah na dina waktu sak jam satengah Wulandari harita bisa ngulis si Kudang saterusna mah harita neuteup ka si Bayu luak liuk kanu sejen. Waktosna perantos para kaum dangu ulu jeung kantun kesedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.